ieu bakal ting geus tara disapuan ieu mah. Ieu mah tara disapu ieu mah. Ah, cek AA ka dieu cek AA. Cek pandang ieu kira-kira nu kieu sok disapu tara. Pak, nu kieu sok disapu tara. Deu Pak, Undang-undang unggul Pak nu disapu Pak. Badak sapuan. Siap, Pak. Jadi lamun di sapuan mah, ieu moal di kieu, mana coba sapunan empok kieu ya. Nah, ieu mah asal ku sapu, ieu mah bakal tikku tara disapu, da ku sapu mah ieu gitu. Mangka sebenarnya mah. Tuh. Ieu mah wayahna we dikesrek heula ieu hadapun kursi. Da tempat tiupna disikat kabeh dicaya. Siap. Hah? Siap. Ya, ada. Setuju? Pana nungguan bisa ka bersih. Siap. Kudu ditungguan tong ku Om Jen. Kedah Pak. Kedah dijamin bersih. Bersih. Jadi lamun Om Jen ka dieu deui bisa bersih. Siap, bersih Pak. Boga duit teh jang buka. Oh, Giliran ngomong duit. Giliran pagawean ngajedog wae. Giliran aing ngomong ieu sudah dikonstrek, sudah dibersihan. Ngabar tameh giliran ditanya garap duit tuh. Tuh. Oh, nya geus dibere ku aing bere. Tapi ieu bersihan bebarengan ya. Langsung bawa peralatan bersihan. Awas ya. Oh, nu bere duit mangkat. Cicing, ulah makam mantung karena duitnya sama. Pindah belah dia. Pindah belah dia nggak Jawa. Langsung nyodokot peralatan. Ya pokoknya Taman Surawesa teh tempat urin barudak. Ulah nepikeun ka nyontokeun caludih ka barudak mah. Langsung bawa alatnya. Ada apa kebagian dah? Jajan. Pokoknya aing ka dieu deui teu bersih, awas ya. Pokoknya mawasika anu harideung ka dieu bersihan. Ya. Langsung kokos rek. Ya, kades ya. Ya lamun tadi tungguanku saya bisa beres. Bikin ka bersih. Lamun balik deui ka dieu saya moal aya pi omongan. Siap.